puntennya perhatian ke dunia pertanian teu siga zaman Bang Harto jauh. Ya kudu dibenerkeun. Iraha ributna pejabat mun panen. Mun panen ribut, mantap aing paling lung sina panen teh. Naon sabab? Malah teu ujug-ujug panen aing era. Bener teu? Tadi ngaulang jujuk panen namun aing melakeun teu. Da urang melak. Nah, jadi kudu kumaha ya teh? Kabeh jelema kudu boga semangat nu sarua. Ulah ngariung palebah aya pejabat hukum. Da kebiasaan pejabat mah kieu aya pimpinanana aya kabeh. Balik pimpinan Allah kabeh. Aing mau wapo aing urus kieu. Mangkanya aing satara percaya kana laporan teh. Ah waduh sia. Nah, iya. Kuring kan aya dua nu ditempok teh. Nu kahiji jagong nu gararing, nu kadua gunung nu bulistir. Pan ieu teh kana otak asup. Jagong terus gunung diantep bakal kering lamun pestisidana teu eureun-eureun hiji waktu bakal tanus. Lamun geus tanus bisa jadi gurun Sahara ieu Garut. Kunaon kuring nyarita kitu kieu, Pak. Persyaratan ngahnanane gemari parepeh rapi kudu 4 kali 5 pancer panan poe cai taneuh jeung angina kudu ngahiji jeung panan poena kudu jadi hirup jeung uripna manusia.